Oke, thank you Pak. Siap, senyum nggak? Enggak, gitu. Sok, Widan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipangkeun abdi sareng rerencangan abdi di kelompok hiji anu bade ngabintonkeun drama tentang si kabayan dukun jebret. Sadancan dimulai dipangkeun wasta abdi Muhammad Fahri abdi di dieu janten sutradara. Tepangkeun rasa abdi Naila Sabani ada ide janten sutradara kedua. Terpangkan masalah pengadilan, tapi jangan polisi. Amin itu. Amin. Kau dulu jangan di bawah. Dan asisten polisi. Dipangkeun wasta abdi Rayan di dieu abdi janten si kabayan. Tepangkeun Nabi Abdi Anita dia habis jangan Tepangkeun Nabi Abdi Wisna dia habis dari putri anak Prabu Supa berusaha dulu. Tepangkeun Nabi Abdi Amsa abdi dia janten anu asisten musuhmu. Kami abdi jadi gitu. Kabayan. Tepangkeun masa abdi di hadirat dia abdi janten karena seorang Tepangkeun Nabi Agus, tepangkeun wasta abdi Mika, abdi janten karena seorang Siap, mau lihat ya.
Dasar satu anak kai laki kota satu sama. Neng mandi doang mama bawa yang di TV. Kakak mah jadi salah kere tanggung jawab itu disampaikan ini kakak juga lain. Kuduna neng ikut akang teh bala igaga jeung tampan rokok. Kapan? Salah itu. Jika beri dibui oke. Terus akang main-main. Jadi itu baik sama orang. Mau urang we. Kabayan Indien bari manun. Tetapan deui ngabdi pamelan pamajikanana. Di tempat saja di Napusukma udah anak putri udah khususkan putri teh harus usia dan bersuci. Jadi mana suara dari jari. Hai tadi usia mana dah yang bersucikan sakti. Iya marah mananya suka kedelai dicampur susu asi ibu-ibu 40 tahun dijamin mujarab. Busukma jeung Onel datang dari ruas. Lo Gusti, eta cara berkenal kurang teh. Si asal belok. Tapi Bu, iya, menang panalikan di sekolah paling. Ah, dasar tumuga hati. Kalau ada yang nanti makan. Suster Indit balik cari dasar dokter gadungan. Abdi boga ide. Tadi abdi kayu ringsun asa putri. Anu air dukun, nyurana teh dulu dukun sakti. Heeh, dokter jepret. Sok atuh coba aja hati-hati. Siap Nanda. Isukna Onel Indit nyaman alamat dukun jebret. Tapi tetela alamat eta teh gimana kabayan? Permisi, anybody? Mangga di dia bayar body. Excuse me. Di dia masa ibu ibu jadi pemimpin gak banyak. Mohon, I can help you. Yes, yes. Neng, saya tanu datang. Pelanggan jika nama datang kok. Tah, ieu si Gana anjeun dukun jebret kan? Sanes, abi mau kabaya. Oh, mohon kata abi dukun jebret. Oh my god, great. Abdi nyuhunkeun batasan pikeun nyageurkeun anak majikan. Bisa. Tapi kena aya sesajen sareng acis 10 juta. Deal. Jika emang datang ka imah majikan abinya, bye-bye. Busuk mah nyiapkeun sesajen, eta yang Onel nyiapkeun kubak jeung sasajen. Waalaikumsalam. Nyonya, gancang bukakeun patona. Kabayan asup bari gaya horor jika berkenaan. Oh, mohon dikenakan mah. Ini sangat pisan jika aya kaguna-guna. Ibu, ibu semua. Oh leres, iya anak abdi Nadina Putri anu geuring aneh. Nya ieu waktu dibae dukun sakti di sabubaran. Oh nya sok atuh dimimitian. Oh, benar ya mah. Jika aya emang kaguna-guna. Kabaya sarilakuna jiga dukun film horor. Diwirna komat pamil. Bangsa
bodoh. Sok, iya obat mujarab, sok Kabayan dari bagian pemeraguan. tubuh kusuma. Iya obat guna-guna, sok aya nama. Sing sering kita burkan. Jika ibu ge kaguna-gunanya. Guna kumaha? Iya, setiasa ngomong. Geuning terang, Pak. Nyai, abi baca status Facebook ibu. Haha, ieu mah deukeut sakti bisa baca Facebook. Wah, hebat oge. Ya, hatur nuhun, Mbak. Ieu perjanjianna. Siap. Kabayan jeung kitu balik bari nyengir mawa duit 10 juta di Kresek. Sababaraha poe ti harita datang kusuma jeung polisi ka imah Kabayan. Enak buah. Punten. Mangga. Ya, rada sareng bumina Bah Jebret. Nuhun emang bade naon? Oh, jadi ieu mah majikan anak teh? Lain abi maju ku bicarana. Panggilkeun Bah Jebret da. Neng, saya tak. Ieu Kang, oh pelanggan juga nama teh. Kabayan datang bari suserian. Ieu rada sareng Bah Jebret. Mohon Pak, aya naon ieu teh? Anjeun ditangkap sabab anjeun ngalakukeun panipuan. Gara-gara anjeun, anak orang jadi beki gering ripuh kulit. Tau gitu, sasajen mah terus dipake. Geus ayeuna Bapak ke kantor polisi. Anak buah bawa. Geus. Keula ieu teh naon?